La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Burang masih keneh ngebahas tentang ridah. Nu hati-hati lantaran keluar tina Islam, pegat tina Islam tilu rupa. Hiji pegat tina Islam teh ku niat kufur, niat jadi Yahudi, niat jadi Nasrani, niat jadi Konghucu Buddha dan selanjutnya. Seketika eta nyana ngageser, nyana jadi kafir, jadi murtad. Nu tobatna kudu maca 2 kalimah syahadat. Kedua galuar tina Islam teh ku ucapan kufur, na ieu loba pisan bahasa-bahasa anu mantak ngaluarkeun urang tina kaislaman. Nauzubillah min atawa pagawean kufur. Digoyahan kuki musonib eta mah omonganana anu ngaluarkeun tina kaislaman teh naha istihza, ngaguguyon, ngageugeuikeun, atawa inad bener-bener teu percaya, atawa i'tiqadan pertekadan nganapikeun ka Gusti Allah. Jelas tamah ridahna kufur. Lah udah tiba heula cak kiai cenah nu nyieun langit bumi Allah bae jajan orang kabuktian teu percaya aing mah jagana bahwa pangeran teh Allah geus jadi areng neraka bakal keluar tina Islam. Na'udzubillah min dzalika. masyaallah. Atawa ngabohongkeun ka para rasul lah, dongeng doang sama kiai bahwa Allah teh cenah ngutus para rasul-rasul. Aing mah teu percaya saeutik-eutik acan ja Allah ngutus para rasul geus kaluar tina Islam. Atawa ngomongna kieu, ai Kangjeng Nabi Adam, Idris, Nuh, Nabi Soleh, Su'aib, Lut, kabeh termasuk Kangjeng Nabi Muhammad emang nabi, tapi Kangjeng Nabi Isa mah teh lain nabi, teh mah pangeran. Geus sate. Di sate. Jadi areng neraka. Kafir. Saurang menun teh dipercayai sing ade. Atawa kieu ieu mah sia sing bener atuh hirup teh sing ngarukun. Nagara ge boga rukun tetangga, rukun warga. Ai sia ipan sia bakal balik ke akhirat sing boga iman atuh sia mah hirup teh teu ngarukun jasa. Segala ngeridit, segala duit bank, segala ayu wes cek aing mah teu ngarukun sia eta kos kitu hirup. Haji ongko, goblok ongko. Cek mah teu ngarukun cai mah. Ji tolol. Aju sia mapan mamawa si mbak mah luluh. Teu meunang aya anu herang ku sia mah dibonceng bae. Ya cek aing masih mah teu ngarukun hirup. Sing boga iman atuh. Eprak nyana ngomong, naon eta iman? Segala iman, segala naon eta iman. Tah eta teh ngahinakeun kana iman kos kitu. Eta geus murtad. Sing hade tah jaga bentak dibolak-balik.
nyawa aing malah pokona mah aing mah kumaha aing bae hirup sia nganasihatan aing sia ngomong segala iman segala naon la adri mah liman aing mah teu nyaho naon eta iman teu nyaho aing mah geus kumaha aing bae hirup mah geus murtad ngahinakeun ka iman lamun kieu mah atuh aing geus berat tuh hayang ngarukun mah ieu mah keur kabeneran aya fasilitas be aing hirup marak maneh mobil boga duit aya awewe ambalaya aing hujung menggebu keur usaha aja ku aing jokot duit aing nyawa teh haram ngan lah tuh ke sagadeng deui aing bakal tobat henteu teh mah geus kitu bae sadar berarti teh mah tinggal diimpus bae teh mah sadar tau ke situ tapi lamun geus cara tadi mah naon iman segala naon teu aing mah geus murtad masyaallah dak senyade bahasa-bahasa lantaran pan malaikat mayal fizu min qaulin illa ladayhi raqibun atid hiji bahasa nu diomongkeun ku urang kecuali dicatet engke mun di akhirat aya catatanana kumaha masyaallah geus mulai barang urang geus ngaji kieu nyaho balik ka imah langsung nungguan salat zuhur wudu ya Allah ya Rabbi meureun abdi kerjan nyaho loba omongan-omongan abdi anu kira-kira ngageserkeun iman abdi Gusti hampura Gusti ieu barang geus nyaho ku ari moal deui abdi geus moal deui abdi ku ari mandek bener-bener ngajaga ucapan-ucapan abdi terus urang tadarruk ka Allah meme salat zuhur teh pas azan es udang-udang asar cek majikanna ka haji diuk bae teh emang keur naon goblok sia aing kudu teu diudangkeun ji sugan kula mah tapakur bae gitu tapakur aing aya teh salat mah nah encan salat mah aing teu pati ngalengis can dahar aing ye wah teu beres bae nah ieu sing hadeta naon iman segala lah eta sing hade jaga urang ye ucapan anu teu karasa ari sia kadeleuna bangun mamawa tasbih be emang sia ieu sok ngawirid naon hanya ho jitu wiridan mah tu rahasia perusahaan tah mah ngadegkeutkeun diri ka Allah henteu aing hayangnya aja sia tiba heula gitu tilok mamawa tasbih ai jualan meureun kudu loba tasbihna ai hiji mah berarti sia wiridan aing geuleuh sia sok ngeluk bae di masjid sok maca naon sih itu mah urusan aing itu urusan bacaan temen naon tadi henteu aing mah hayang nyaho doang tasbih sok maca naon zikir tah sholawat tah apa tasbih aing mah ti kiai cek kiai ge cenah ke di akhirat aya pepelakan sorga aju tua mah ge rasul jannah naon pepelakan sorga orang pepelakan sorga teh la haula wala quwata illa billahil aliyil azim teh aing ku ari keur ngawirid la haula batur maca la haula mangga bakal dicukupan segala rupa urangna dibere jembar bae mun dagang maju menjadi pejabat datang ka bisa korupsi eta laluasa maksudna teu beres budak ngomong la haula teh mawa seger gitu sia sok gawe la haula la haula wala quwata illa billah la haula la tughni min ju'in teh ja la haula wala quwata illa teu nyukupan tina lapar tetep maca la haula wala quwata illa billah ge lapar mah lapar bae murtad cing ade eta jadi wala sok ngawirid la haula bae ja tetep ngawirid la haula ge wae lapar bae sugan ku sebab ngawirid la haula haju seubeuh jan teu geus murtad teh cenah
kan mantap rada lalaunan ya sing hade kurang sok lalagaan man kos sekarang itu lalagaan bae tapi ulah datang ka ngaluarkeun bahasa anu ngagiclekeun urang tina rel agama datang ka urang murtad naudzubillah min zalik wa min zalik ulah tasing la haula la tughni min ju'in gitu nyukupkeun tina lapar tetep bae lapar bae atawa lain lapar sia emang ngawirid la haula bae kunaon teu aing mah resep bae la haula aing ngawirid la haula bae terus bae dia hutang bae teu cumpon naon hubunganna la haula jeung hutang la haula mah hubunganna jeung kayakinan ari hutang mah tuh saha tah pambayan lah sugan kula haula kabayar hutang jan teu lah eta kos kitu murtad ngahinakeun kana la haula wala quwata illa billahil aliyil masyaallah sing hade jelema ngomong ceknya doana kula ye naon duh asana kula ye ditangkap ku polisi kasus naon tuh lah ulah yang nyawa kasus ambalayah kasus aing mah Allah bajasa tapi anu paling nyeri ye aing terzolimi kunaon aing pajar menggagahi anak Ki Zaid padahal mah harita aing ngan ngarendeng doang boro-boro aing menggagahinya udah ikut nyontek ebrak aing kuari dikasuskeun bahwa aing teh cenah bapakna ngazinahan anakna tuh kuari geus aya di polsek dah aing geus kieu mah nasib tiba heula geus cakolot ulah sok deuk dilincar sok diduduh maling buat bisa anda kolot dah sok deuk dilincar diduduh maling sia kuari mah lain batu ribet bae meureun urang dikitu-kitu bae ku urang baheula mah rapi tah kolot eta budak ulah sok didieukeun di meja gua hutang ge kuari lantaran teu ngajeding ka omongan kolot ngahutang wah bae boga hutang di meja kolot bisa ada eta ya Allah sok deuk di meja budak tadi duduk-dudukeun meja gede hutang ge aju kolotna teu mireng pan antepkeun bajeng pangais-pangaisna di dinya watuh horenganan hutang ka hulu-hulu Masya Allah tak kolot baheula hebat eta ulah sok diuk dilincar mantak diduduh maling ulah sok diuk di meja gede hutang ulah sok ngaremeh mantak pakir eta kolot Masya Allah baheula mah kolot asal urang ngaremeh bari carekan ngaremeh tah sia susah yang ke bisaan kolot urang embung pan susah teh jadi cokotan tah urut abah ge cokotan ku sia tungtung mah pan kolot urang ngaremeh ongko nitahan ulah ongko ka urang dibersihan aja lamun dahar terepok terapi jasa piring teh telesang sia lesangkeun tah sia ulah sok aing balayah kitu moal meunang nu geulis sia kan geus teh lamun sia menang nu geulis tah rapihan tah piring tah mun bisa mau ulah hiji-hiji acan aju caian uyup ku sia geulis dia meunang maksud kolot mah meureunna dan atuh teu kudu ngumbah deui bae gitu tapi bener eta asal anu rambetek bae daharna rambetek tilok meunang nu geulis tilok sok cirikeun geura ge asal anu daharna rapi pamajikanna geulis mah mantap kita lah orang mulai tikuari mun dahar nu rapi urut batur ge mun teu rapi cokot keterlaluan tuh mah lah jak anu dizolim teh meureunnan caki Umar aing mah geus takdir Allah be ieu mah kos kieu Caki Zaid anu nuduh kaki Umar bahwa Ki Umar teh ngazinahan anakna takdir lain takdir ieu mah kos kieu mah pagawean sia murtad emang kaluar tina takdir kabeh takdir kabeh
Ki Umar nama geus deres nah meureun mah takdir ti Allah bae meureun mah kos kieu diduduh geus lah aing mah deuk nyadar bae geus ke kumaha di polisi bengke kadege teh ku kisah takdir lain takdir tah mah pagawean hulu sia murtad teh kos kitu ulah sih hade kos kieu lah meureun aing mah sakieu ayana emang kunaon gitu aing dagang endog geju aja dagang endog terus nanjak jalan panjarore kuari atuh ngagibeg sepeda aing ngagebeg ngaguling pepes kabeh beak yang modal-modal geus nasib aing meureun kos kieu mah sadar pantah bagus atuh tukang endog tah nasib aing meureun kos kieu geus aing mah sadar bae nasib lain nasib tah mah siana bae lalawara murtad eta sing ada urang ngasok ngomong gitu kan nasib itu teman lain nasib lalawara lamun kieu ulah mamawa nasib hei nasib mah memang bener nasib tapi dia lalawara tapi nasib ye tapi kieu mah teman lain nasib segala sia mah lalawara tah eta teh nganapikeun nasib berarti murtad beda saeutik teh ngagiclek tah beda saeutik mah ngagiclek mun kieu mah sia deh duh lain malah dagang endog acak-acakan meureun teu peupeus ka pabe angkorak goblok ieu pamimpin ieu rek ngaberesan jalan tolol jasa aja tuh tungtung nama ka pamimpin bae Pak maksudnya pamimpin lurah camat bupati apa gubernur pabe teh jelema keur mana mah kitu Bang gara-gara endog peupeus pabe kunya disarekan negara kos pamimpinan caknya ieu goblok jasa tolol jasa tapi lah nyadar nasib ya Allah merenanan lah ndog beak modal beak sepeda potong deh guys nasib ya Allah bagus apa jelema bagus sok ngaji mingguan meureun sanajan di tanggal asem ge inget tidak ka nasib meureun ti Allah geus kieu lah geus sadar we balik nya dipanggul sepeda geus potong pan gara-gara jalan teu diberesan pan ku pamimpinna nah balik siang ngacaprak nasib segala nyarekanan pemerintah segala tama lain nasib tama lalawara sia bego murtad lain nasib data emang aya nu kaluar ti nasib mun kieu mah bener lain nasib nama nasib tapi sia lalawara henteu teh mah bener tah nasibna memang nasib aing nyadar tapi kan sia lalawara henteu teh mah teu murtad lamun saking lain nasib tama lalawara sia eta geus murtad sing ada saeutik ngagiclek masyaallah nganapikeun nasib nganapikeun takdir Gusti Allah sia kunaon mah zaid ngalamun bae nah sakana teh hirup geus eueuh harepan aing ambek heuy deuleu Lampung lega Lampung Medan lega sia sempit amat sih hirup ente lah aing geus eueuh harapan hirup emang kabogo aing di bawah batu atuh kabogo di bawah emang kan hiji awewe 1 juta bintang di langit satu yang bercahaya budak anak bawa Oma Irama kajian kumaha ge 1 juta bintang di langit satu yang ku cinta cintaku sudah ditumplekin semua atuh sia teh aku macai di ember teu disesakeun kabeh henteu aing mah geus dibikeun kabeh kanyana cinta sehingga tidak ada lagi tersisa di hatiku cinta aja ku badeung geus moal kawin aing mah cakeana teh geus eueuh deui awewe ya Allah ya si budak hei sia kunaon jadi frustasi kieu geus pokokna mah Allah mah pokokna lah geus teu ngarahmatan ka aing pegat tah frustasi ngaranna nah batur ge dihayu-hayukeun bae ka hayangna aing mah geus pegat tina rahmat Allah geus aing mah geus teu dideuleukeun ku Gusti Allah teu diperhatikeun ku Gusti Allah geus aing mah mulai ti kuari moal kawin ieu budak di Lampung lah lega keneh sia dikawin jeung monyet gaya ke misalnya sia frustasi jeung jelema monyet aya gajah aya
sih kurang gitu ya. Ulah sok aju frustasi kasihan teh lain geus pokona moal geus putus aing tina rahmat Allah. Eta geus pegat. Eta murtad eta. Masyaallah karim setik mangadi cerek. Batur mah kawin 5 genep 7. Kaluar geus di aturannya nama hiji ge frustasi blon pan eta. Sia kawin geus sabaraha? Aing dihitung geus 50 kawin. Tapi opat-opat hiji 2 3 4 kayak ieu tinggal ke aing kawin deui aing bari geus 50. Itu sia mampu mikiran hulu nu leutik bae teh mah. Hulu nu gede teh dipikir-pikir geus ya. Geus kieu meureun nasib aing bagus sapuna. Ingat kan nasib. Bagus teh udah. Geus nasib aing meureun geus kieu geus teh bisa dikumbah pan aing nasib. Bobo budak. Tama lain nasib, tama cak nusa urang. Lain nasib tama kos kitu menghayu ke nafsu tama. Lain nasib tama. Murtad dan ngomong. Isi ieu mah anu kawin bae deureus jak kawin bae nya teu murtad. Aya nu ngaharuan teu murtad. Masya Allah. Tadu tak sing hade jasa sing hade. Atau ayah Kristen datang ke urang, Ustaz, ya, saya agamanya Katolik, terus saya datang ke sini mau masuk Islam. Oh mau masuk Islam? Iya. Tunggu dulu ya sebentar ya, saya mau ke dapur dulu nih. Kenapa? Tah murtad tanya nata. Ridho jelema nu neuk Islam ridho nyana kana kakafiran si eta. Ulah dingkekeun deui. Saya ke sini mau masuk Islam. Ustaz, duduk. Ya, ikutin syahadat ya. Langsung. Kecuali yang ngising jasa. Daripada ngaborok-bok di dinya, yang ngising heula geus. Ngising heula. Mau ke mana Pak Ustaz? Mau berak dulu nih. Saya habis makan sambal kebanyakan. Tunggu dulu sebentar. Berak beneran ngising beneran. Porocot. Beres gegeran kadinya deui. Tapi lamun sakadar pukar pikir dan lain sebagainya atau aya keperluan nu lain murtad. Masya Allah dingkekeun lam yulakkinil islam talibahu minhu atawa jelema teu daek nalkinan Islam ka jelema nu hayang asup Islam. Nah murtadnya sebab ngantepnya ridho berarti karena agama selain Islam murtad. Allah awis tamhala minhu talkinahu kan qala lahu isbir sa'atan ceknya nanti kieu sabar heula nya sabar heula geus sagedeung we sabar sakira-kira sajam we ke tungguan heula geus murtad ulah dingke langsung bae urang lamun nyaritakeun geus itu hidayah mahal nu boga PT Gudang Garam di Jawa Tengah eta teh barahan jasa sabaraha masjid nu dibangun kunyana sabaraha majlis nu dibangun terutama pondok-pondok pesantren hebat jasa. Kemudian nyana datanglah ka guru kula deuk asup Islam di Jawa. Kemudian cak guru kula sekarang aja udah langsung syahadat. Sekarang cak eta bos Gudang Garam saya itu masuk Islam pengen disaksiin sama rekan saya, sama keluarga saya, dan nanti mau diabadikan bahwa saya ini masuk Islam. Disoting lah mencara Quran. Gampang itu mah. Cek guru teh, gampang udah sekarang aja syahadat. Itu mah nanti kita bikin lagi acara. Enggak lah nanti aja. Saminggu doang, saminggu. Datang Senin acara dek Minggu, Pak. Memeh Minggu. Nah eta kan ngaranna hidayah mahal jasa hidayah mahal Masya Allah. Tapi dulur-dulurnya terus Islam dulur terus Islam ngan bejana cak dulurna tapi ari syahadat di imam geus syahadat sorangan geus wallahu alam tamangke kumaha di akhirat ya Allah ya Rabbi mandak eta ledidai di Mesir nyana boga itu kabogoh itu orang Arab. Nah ieu nyana langsung asup Islam di Mesir, asup Islam balik ke Inggris eta
dibunuh. Cara pembunuhannya seperti itu. Ayahnya mata data nak masuk Islam biasa syahadat. Mendaknya jadi ratu, nya sugih, nya gelis, akhir hayatna nya maca 2 kalimat syahadat. Itu batur mah kapal boga, perusahaan boga, nya jadi ratu di akhirat ka surga ya. Susah aya di sia, dagang rugi aya di sia, gering aya di sia. Aju salat carang. Ngan tapi tetep urang mah alhamdulillah iman ke Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari urang mah sering ngaji sok haju sadarna gede jasa ka sadar. Lah, diatur beureun ku Allah. Pamajikan marah ge pamajikan marah. Kak, emang iya atuh kumaha aya dapur teu ngebul. Lah, geus Allah ngatur beureun. Lain masalah Allah ngatur, Kak. Atuh usaha sih usaha. Atuh usaha aja kakak geus kala kebebeakan. Geus bandingan ku ba Allah mah. Berak terus jadi wali teman tah. Dia orang sadar tuh pamajikan ge ngerenyeng we sampai 2 pe 3 pe ka ditu atuh sadar ieu. Ya jelas geus da atuh Kak. Ya kakak dicarekan ku kula ge kitu-kitu kene bae. Sarua kakak kula menyarekan kakak sarua jeung rekanan gunung. Hartian geus lah atuh nu penting mah atuh urang dalalahar bae kongkorong jualin aya kene bea kongkorong atuh geulak Kak meureun urang rumah tangga jeung kakak salah hitung-hitungannya kunaon mah kan urang baheula sok dihitung abeh mulus rahayu ya urang mah kurang mulus rahayu ya ai awak masalah leger nya di ieu bae batur geus boga mobil boga motor boga sepeda kene ulah sok ngomong kos gitu, geus aya takdir ti Gusti Allah. Neng kawin jeung kakak geus aya tulisanna di Lauhul Mahfuz. Boga anak urang 15 geus aya tulisanna. Haju urang susah geus aya tulis. Lah, kakak mah bisa nangan takdir melulu takdir. Dia teu kumaha deui. Heueuh nya kanya. Geus tah ngeunaheun tah kos kitu. Ngeunaheun lah tuh sapiran ungguan paeh doangnya urang sugan bae isuk para raeh kanya. Siapa sok kaju kitu tuh. Aing ngaji manggeuna babalik ka Allah deui, ka Allah deui. Lamun teu ngaji geus. Masyaallah. Kos ustazah dicandung ku salakina. Marah panjana. Ustazah ongkoh marah ongkoh. Pan itu bagus eta. Pan ari ustazah mah kudu ke bareng geus nasib aing. Geus aya tulisanna manan kiki di Lauhul Mahfuz. Meureun aing teu kudu hese-hese asup ka surga ku sabab dicandung geus cukup bereunana. Geus kakak beda nangis kawin deh cicing we pemberennya si ustadna teh eta Kang ngomong atuh geus kawin deh emang ai bebeja geus marah itu bebeja atuh pan ngarana geus kanyawan sebab aib amajikan mah leuwih hebat tibatan intel menelusuri na ngan eta seukeut irungna seukeut ya sairung intel teh sabaraha intel mah bin eleh bin Masya Allah Kak imam ngomong bae geus kawin dan jan geus kakak hampura we lain masalah hampura kukula di hampura Kak acak kula bajak tanggung hiji dua mah tilu abek Kak nu bener tah tuh pan mantep tah ieu mah ustazah ge tetep marah we teh inget ka nasib eta ustazah cobaan abek anu jadi ustadzah cobaan nyandung coba ustadzah tah marah tah mun marah sia ngaji bae unggal minggu ka Cilogo engka karek dicandung bae ge marah dikira make ilmuna buada eta kos kitu tah aja sok malikeun nyana hei ulah sok aju kos kitu guruna can nyandung mun guru geus jadung los tungtung nama ka aing we kabeh teu beres nah ieu istamhala minhu talqinau kan qala law aya jelema hayang asup Islam diengkekeun tunggu sajam murtad atawa ngupurkeun jelema dikupurkeun ya tama jelema kufur tama kafir tama jelema geus balik ka nyana ulah sok ngupur-ngupurkeun jelema nu maca 2 kalimat syahadat
Adapun kadelenya rada kurang-kurang ucapan misalnya nu keluar di non gitu ngegerokeun bae gerokeun nasehatan dua mata ulah sok dikupur-kupur malikna kanyana Masya Allah karim sing ada atau lagi Zaid ka dieu Aisyah kadeleuna ku aing hirup sakadaek sia ieu sia ku ari kerja di DPR Bang aing nyaho jasa sia kamari ieu mawa awewe emang aing teh nyaho emang sia nyaho aing rakyat tapi nelegeun sia awewe ku sia dibawa pan sia teh dewan aju korupsi aya di sia malah aing nyaho pan sia mengkonsumsi obat dah sia nyahoanan ih aing nyaho jasa sebab anu ngajualna bebeja ka aing nyata bener tah emang sia teu Islam sia kos lain Islam bae sia Islam kan sia Islam teh lain teu aing mah tah geus murtad na jawabna teu aing mah tuh kan sia lain Islam lah sia Islam kan kok sia kos kitu amat mawaan awewe nya mabok korupsi terus eta mah kabair ji sia Islam teh lain cik urang teh kan kitu tah eta mah bentuk da sehat maksudnya negor si Islam teh lain sih lain ini mah cak DPR teh misalnya murtad dari teh nggak jawab lain berarti menyatakan ikrar bahwa dirinya lain Islam na'udzubillah min zalik wa min zalik Masya Allah loba jasa mang now ulah sok adu kotok bae atuh geus teu lain zaman kuari mah lamun endek ge lamun endek cross lain adu kotok mah zaman kamari ieu tah mah zaman jaipongan eta mah kos kitu mah tah mah zaman ngadu koprok tah mah kos kitu mah rolet di lembur ngadu kotok diteruskeun kene bae kuari mah geus lain zamanna geus lain zaman ngadu kotok kuari mah zamanna zaman internet zamanna kuari mah zaman motocross zaman sirkuit ulah ngadu kotok beke di akhirat mamang ke ku kotok diadukeun kuari kotok diadukeun ku mamang emangnya teh nyerieun kitu silih pacok nyerieun engke di akhirat cak Kangjeng Nabi ge di akhirat ye di poe kiamat engke mamang diteangan ku kotok diadukeun mamang dah teu sieun saeutik-eutik acang aing ku poe kiamat murtad Jawa teh sok ngomong kos gitu kan kiamat tayang ieu teh sieun ieu kiamat la akhaful kiamat teh ieu teh sieun ka kiamat ke ongke bae dongeng doang teh kiai kiamat ya can orang anu balik ti ditu eta murtad geus kitu teh ieu teh sieun ka kiamat teh murtad sebab eta mah intina teu percaya tapi beda jeung wali ngomong kula aing geus teu sieun ka poe kiamat sebabnya geus deukeut jasa jeung Allah geus bahasa kos kitu teh bahasa jang dirina eueuh masalah sebab ngabahasana ge kamari anal haq ulah Allah anal haq Allah ye sebabnya geus kahiji jasa sanajan cek syariat mah tangkap bisa dibunuh tetapi jang dirina henteu murtad teu sieun poe kiamat atuh emang kunaon kitu teu sieun jeung Kangjeng Nabi sok kapanggih bae unggal peuting jeung Gusti Allah sok kapanggih bae malah geus kabayang poe kiamat indahna di akhirat henteu teu sieun saeutik-eutik aya can ka poe kiamat henteu entenan gitu ngaranna teu murtad tah wali mah mun disedak kurang teu sieun ka kiamat teu saeutik-eutik neraka dipake ka sieun aya ka sorga teh hayang neraka tembung ayo maksudna kumaha aing mah hayang ge jeung Allah tah isi hatena kan kos kitu geus mun nyaritakeun teu sieun ka kiamat teu sieun ka neraka eta mah tah kos kitu henteu naon wali mah beda jeung tukang ngadu kotok mentek tadi contohna ge tukang ngadu kotok atau man gaple ti jam 6 isuk-isuk datang ka zuhur datang ka asar mending mun menang eleh
main apa tuh judi nu elehun menang tanyakan kanu eleh aing beak motor hiji tanyakan kanu menang motorna mana judi mah nu menang duitna nu eleh nu sit paling sit aya sit mah aya si boga duit seberit 100.000 nanti mana tuh menang ti sit tinu main aya teh materi dahar ku jelema teh hasil main teu ceulik datang kadaekeun salat bae urang kumaha bensin motor leumpangna kumaha bensin lamun bensinna murni motor bagus jasa mobil hebat jasa lamun di usian pertama wah hebat jasa komo lamun mobil di usian bensol hiber nguda Garuda ujianana tapi lamun goreng desian dua tak merebet desian goreng minyak tanah di dia kacikupa datang ka teureut jago dorong goreng salah bensin sakjana goreng tadina bensin desian minyak tanah wah motor ge acak-acak awak urang sarua desian coba ge hasil ti pamarentah awak urang daekeun moal hudang peuting tek celik sanajan daekeun hudang peuting beurangna kakaleyangan peuting tas tahajud beurang kakaleyangan cak pamajikanna ka emang kunaon itu bangun kakaleyangan mabok tahajud aing keur peuting puyangnya saya beurangna puyangnya eta bengsina cok kiai mah peuting tahajud peuting maca Quran beurangna aja biasa bae tuh si anu peutingna tahajud maca Quran wirid beurangna biasa bae bensina rapi bensin teu merebet urang menang ti pamarentah merebet kajen ku kumaha ye kiai cenah ulah sok kitu ki di dieu loba jasa pamarentah juga aja aing mah teu ngajakan pamarentah ngaji pamarentah keuna ulah ngaji ka dieu mah antep keuna sakalian jadi di neraka maksudna tuh parah amat pemerintah duit pajak mah Kangjeng Nabi geus nganyatakeun wang parah-parahna siksa di akhirat jelema nu ngadahar pajak ieu mah sakadar nyaho bae bejakeun ka Jokowi mah asal nyaho bae jeung moal dirobah ieu moal asal nyaho bahwa duit eta teh haram geus semet nyaho bae lamun henteu dibere nyaho-nyaho acan kan kabaya ieu mah asal nyaho bae pajak teh haram geus titik aya kiai pajak halal aya usul fikih ke main coba pangnyatakeun ke lain mah kerja ditakeun murtad bolon baru ke aya usimna atuh aya usim dan ada dia kos nyogok pan geuring geus bejakeun usul fikih teh nyogok teh aya nu halal tah mantep cenah kos kumaha tah halal tah halal sebagian kan sogok menyogok ar-rasyi wal murtasyi finnar urang mawa motor kemudian di jalan teh aya polisi urang disetop polisi kemudian ditanya STNK aya motor rapi ngan SIM teu mawa tangkap ku polisi ketika orang nyogok supaya ulah ditangkap ar-rasyi wal murtasyi finnar eta nu mere jeung nu narima polisi jeung nu naik motorna jadi kerak neraka ye emang kumaha gitu mantak polisi mah jadi sampah masyarakat ge ujungna coba eta haram kumaha mun kieu urang dek buru-buru ka Cisoka lantaran dulur urang muriang kritis urang di BF siap urang naik motor bae beneran di Cikupaya polisi trit aya bae jeung ieu ana SIM ada STNK aya motor aya kapentil-pentil aya kabeh helm make tapi tetap ditangkep bae mah kunyana dikata sennya nyalanya dikit sial teh polisi atuh hurung kene ngan saya tigentit gitu tah kurang normal cek ini saya tah eta urang teh hayang lulus ieu mah supaya urang cepet ke Cisoka ieu lantaran dulur urang keur kritis urang dibel bae ieu mah demi kelancaran mere lain nyogok sama
kos gitu mah sebab lengkap. Artinya teh lengkap surat aya SIM aya motorna rapi dan lain sebagainya geus tinggal ya silakan tapi tetep sen hurung ngan letik ngentit tetep jangan hayang sogok ku urang nah nu narima nama haram nu merena mah teu eta usul fikih teh datang ka dinya kumaha tadi usul engke ieu mah keur carita bayangan bae lanang aya kos gitu ala kadar tabayangan jadi engke kaluhur ge macam-macam geus pajak ge aya anu halalan ala kadar eutik masyarakat itu nu narima tetep haram bae nah ieu keur carita bahwa nyana ngomong aing mah teh sieun saya tiga-tiga acan ka poe kiamat sanajan aing ngadaharan pajak bae teu aing mah teh sieun dah akhirat kiamat kumaha engke bae nah murtad tesieun ka kiamat puguh nu mantak urang peuting tadarruge ka Gusti Allah ceri eta tesieun jaga engke geus badi kuburan urang ngabayang-bayang geus mangke kitu dihudangkeun baas dikubur kemudian ka masyar engke bakal aya timbangan urang ngabayang-bayang diri urang teh bakal seperti kitu be lamun kabeneran dosa urang anu loba leket timbangan kabelah kencak meureun moal teu urang teh cek malaikat ieu mah neraka bagian anak bayangkeun neraka teh seuneu boro-boro engke seuneu geus jutaan tahun kakarak urang di imah urang kapanasan bae ge aya kompor ngegedug-gedug urang geus lumpat kahuruan saeutik bae ge urang geus lumpat kakarak kena rokok saeutik bae ge urang geus lumpat ieu urang ngaberanikeun diri terus maksiat ke Allah kemudian orang tengah bayangkan neraka ayo omong tesian ini maka kiamat tesian ini maka neraka murtad tak sing hade Masya Allah karim ada anu adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar bohong kos itu mana ada Allahu akbar dah Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allah nu maha agung bohong murtad ngadenge nu azan bohong sia bohong murtad ngabohongkeun kana akbarna Allah Masya Allah mun kieu mah hayya 'alas shalah ayana shalah woi gandeng ente tahu tuh murtad ente ngan hampir-hampir guys dah atuh tah loba nu kos kitu mah loba keur ngarobrol buat deh mah teh si budak azan loba teh mah kos kitu mah loba eta berarti kan lain sadar nyana eta teh nu adzan teh ngabejaan itu waktu salat sih ulah ngarobrol bae komo keur maksiat mah ulah ngomong atuh enak ngomong buaneng teh budak azan asa dicili aing bae goblok jasa henteu teman teu murtad tapi lamun kieu mah hayya 'alas shalah hayya 'alas shalah bohong sia nah bohong kana hajakan salat eta geus murtad Masya Allah jelema resep jasa ka kopi misalnya ya kopi woi Masya Allah kopi kapal meledug ya cek nyana ku hobi-hobi kana kopi segelas kopi lebih bagus tibatan ilmu Masya Allah kisatun min hadzal kafi min hadzal gafi khairun minal ilmi ya segelas iya lebih bagus dibanding ilmu atuh murtad sapira kopi urusanana dah atuh sapira kopi jadi cai kieu ka ditu aya ilmu kan Masya Allah metapi murtadin loba jasa atawa nyana ngadoa Gusti abdi mah geus teu kuat jasa ieu boga panyakit Gusti
dihitung-hitung geus tahunan Gusti lah daripada kieu mah abdi mah maningan paehan bae ku Gusti. Abdi mah paehan bae Gusti terserah Gusti tah mah abdi mah geus paeh mandek muslim tadi kafir murtad. Eta ge frustasi keneh kos kitu. Masyaallah. Kuduna mai muriang gitu. Alhamdulillah ya dibere cocoba ku lain cocoba beureun keur naon kitu ngarebeakeun dosa. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan bae keur carita pendek umurna mudah-mudahan iman kabawa eta nu kuduna makan gitu. Ieu mah geus teu kuat-kuat ka penyakit. Cenah ngomong gitu Gusti, abdi mah paehan bae. Terserah Gusti. Rek kafir rek Islam kuliah penting paeh geus teu kuat jasa. Murtad dari taken. Kudu maca 2 kalimat syahadat. Masyaallah, masyaallah. Atawa jelas-jelas jelema agamana lain Islam, kurang tadi kafirkeun. Aya nu geus jelas agamana kafir-kafirkeun. Kurang tadi kafirkeun. Eta murtad. Masyaallah, masyaallah. Ada ngomong kieu. Ya Allah, ya Rabbi, ya terus-terusan Gusti ka abdi teh mere coba. Kamari usaha abdi beak. Abdi usaha Gusti Maha Uninga. Bagus bahasa kos kitu nama, tapi kan rugi jeung modal-modalna. Beres tidinya abdi boga ruko, kapan kahuruan Gusti? Ala aya ala kadar jang dahar didinya teh jengjang menopang kahirupan rumah tangga kan kahuruan. Aju anak abdi panu kahiji maot, aju nu bungsu paeh deui Gusti. Ieu seku terus-terusan ieu si Gusti. Nah ieu mah mimiti usaha abdi rugi acak-acakan poe jeung modal-modalna boga ruko ala kadar warung-warungan. Kahuruan anak anu panggedena paeh nu bungsu deui bejeuna pangherang mata abdi pangresep mata abdi Gusti paeh deui pamajikan deui muriang ieu deuk dikumahakeun deui abdi Gusti. Ayo deuk naon deui Gusti ayo selanjutna deuk naon deui murtad eta ngomong kos kitu. Itu lah naona menghayu-hayu ka Allah. Eta kos kitu ulah, eta murtad eta bahasa kitu sarua jeung henteu narima kana takdir jeung nasib ti Gusti Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Atawa ya jelema saha-saha jelema nu asup Islam bakal dibere ye lamun ti Konghucu bakal dibere ye motor Scoopy. Lamun ti budak bakal dibere ye motorna motor nu gede teh naon ngaranna? Nu gede. Dasar susah sih mah teu nyaho. Aing ngomongna. Ya, lamun ieu dibere bakalna BMW tah. Ya, lamun Kristen, Katolik, asup Islam, na ieu bakal dibere mobilna mobil BMW deui. Lamun Yahudi ya asup Islam, yo Yahudi asup Islam, ieu dibere Lexus. Masyaallah. Atuh aya jelema ti budak asup Islam bere motor Scoopy bere sesuai jeung itu jelema sugih tah. Pokona nu asup Islam dibere. Aya ki zaid di Islam. Aing hayang teuing tadi mah kafir, aju asup Islam meureun aing ge dibere. Murtad. Ngahayal kos kitu tolol teh budak. Maning kieu aturan mah, maning padahal mah aing teu kafir ge atuh bere-bere gitu kan. Tantu masalah tah mah. Atuh tinggal menta bae heuy, aing mah teu kafir ieu, Islam asli atuh beres sih batak naon. Entah bedek dibere deuk teu kafir, tapi lamun kieu mah aing hayang teuing baheula teh kafir teu aing menjadi Kristen mah kuari asup Islam. Teu meureun aing dibere mobil BMW. Murtad dari teh. Sebuah hayalan tapi ngamurtad gitu. Masyaallah, masyaallah karim. Laitani kuntu kafiran fa uslima fa utamalan duh hayang teuing kaula teh kafir haju asup Islam meureun aing ge dibere mobil. Ta eta kos kitu murtad.
Atawa guru ngaji ngomong kieu ceng di durang teh aya agama hiji aya agama Buddha aya Hindu aya Konghucu aya Kristen aya Katolik aya Protestan aya Islam ngan eta mah Buddha Konghucu Hindu dihijikeun jadi hiji teh mah nah iya ya Protestan aya Kristen jadi hiji tah kemudian aya Islam nah jadi agama teh loba barang ditilik-tilik ceng gerage ku Aceh nya nah kadeulana bagusan kene Nasrani jeung Islam mah murtad ngomong kos itu murtad nah kadeulana ku urang barang dipandang bagusan kene agama Kristen jeung Islam murtad kos itu murtad eta ngabaguskeun kasalian agama Islam murtad. Namun kumaha lamun kiai semua agama itu bagus. Mun datang kadinya murtad. Lamun kieu mah semua agama itu bagus bagi penganut-penganutnya henteu. Henteu teh makos kitu bagi penganut-penganutnya. Jadi ngaranna ditakwil. Lamun kieu mah seluruh agama itu bagus. Titik datang kadinya murtad. Ngabaguskeun agama di luar Islam murtad. Tapi dalam gimana seluruh agama itu bagus menurut penganut-penganutnya. Karena saya agama Islam, menurut saya agama yang paling bagus adalah Islam. Menurut Ahok, karena Ahok mah Kristen, dia mah Kristen yang bagus. Menurut Jokowi remeng-remeng saya. Maksudnya nggak tahu dah. Tapi yang jelas dia juga Islam sebab dia suka sholat duha. Wallahu alam zuhur mah. Itu. Nah, kan ngomong seluruh agama itu adalah bagus. Titik datang dia murtad, kudu maca 2 kalimat syahadat. Seluruh agama bagus menurut penganutnya masing-masing. Henteu. Ya Allah, nu mantak sing hade urang bahasa urang. Seperti Gus Nuril ngomong, seluruh agama itu bagus. Tidak ada yang tidak bagus sebab ada yang mengikutinya. Menurut yang mengikutinya ya bagus. Tetep murtad teh naon? Nya ngomong gitu di gereja emang murtad teh. Talingat kurang terperhatikan bahasana. Bahasana apa? Seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya. Jadi menurut pengikutnya ya bagus. Ya tetep murtad. Bahasa setik melimit nyana ngomong di gereja rame kos di ekpos dan lain sebagainya urang ngadengena kudu nu asli ulah ngadenge ti HP nu sapotong lamun urang ngadenge ti HP sapotong dipotong-potong komo nu ekstrim ujung-ujungna kan ieu mah mengadu domba nu asli coba emang kuat teu boga eta rekaman eta boga sarua sebab beusi nyana bener murtad geus ditowel ku ulama sebab nyana adalah sarua jeung urang pendakwah atuh lamun nyana salah kula mah wani Gus Nuril sini kan 4 mata sini duduk situ Jakarta ada cewek enggak sih ada apa sih ya iya maksudnya kalau ada cewek yang cantik kita kawin lagi iya dengan kesehatan naon sih entah kesehatan kalau itu waktu ngomong di gereja bahasanya ini kula mah sanggup dah. Tapi barang nggak dengar rekaman asli. Emang kiai nggak dengar rekaman naik bus jarah. Aya nu boga rekaman eta. Jadi mah Gus Nuril ya. Diganyakeun ku kula di bus. Emang kiai sok nonton TV siapa sok ngacak goblok. Atuh engge neuleuh cai engge jelema sarua. Dengekeun ku kula. Aya nyana susut. Aya rekamanana. Dengekeun ku asli tanu asli. Oh atuh henteu murtad bahasana. Seluruh agama itu bagus sebab ada yang mengikutinya. Jadi menurut pengikutnya ya bagus. Gus Nuril bari lalagaan. Teu murtad teh naon. Namun kieu seluruh agama itu bagus. Titik sudah. Eta teu bagus. Supaya kitu kudu maca 2 kalimat syahadat mentak sing hade sautak setik ieu sing hade bahasa teh nah ieulah perhatikeun nu mantak dibulak-balik jang modal diri urang
asupkeun pelakeun ka jero hate tanam ulah sembarangan orang ngomong besi hanas urang suraseri di akhirat aya dokumen urang diangsongkeun ku malaikat naudzubillah min zalik lamun sampai dokumen urang ke diangsongkeun kemudian urang tergelincir tina ucapan lah hanas ngomong teu sabaraha hanas urang kaluar tina Islam mentak jaddidu imanakum bila ilaha illallah geus sering-sering maca syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah baca la ilaha illallah muhammadur rasulullah geus beres halala muharraman wallahu a'lam.